Masya Allah, lain lalagaan teh akilah riba hampir kabeh. Hampir kabeh kuari mah geus kuku perusahaan gede, pabrik misalnya, CP misalnya, PT. Ieu perusahaan wawarungan ge geus make duit riba rente. Boro eta teu puguh teu karuh urang meuli kendaraan ge ngredit sarua bae. Ulah main-main orang mumpung masih hidup kami. Umur penyaho buah isuk buah pagetok. Ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih. Mentang-mentang orang ngarumpak aturan Gusti Allah. Saanunya ho can anggeus kreditan paeh. Nauzubillah summa nauzubillah min. Dan ngeri luar biasa bagi jelema anu selalu dumadeus ka Gusti Allah sieun bisi aya dosa-dosa. Kredit lain masalah leutik gede tapi kos gitu lain masalah maksiat leutik nu ku urang geus teu dianggap teh maksiat nu lain lalagaan sebab tama aya nas Al-Qur'an nas tamah lantaran ribana menyolok anu luar biasa ku urang kuari geus teu dianggap teh nu minum arak mah ku urang teh di uyak ulah luar biasa anak minum arak bagus tage orenganan bapakna ngadahar duit bang atuh sarua bae ngerebek kabehan cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ti Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi sya'bana khamsata harufin sanyana lafaz Sya'ban eta aya 5 hurufna hiji shin 2 ain 3 ba 4 alif 5 nun hiji-hijina ngandung harti shin ieu ngandung harti as-syaraf was-syafa'ah mulia jeung tutulung pohara bulan Sya'ban bulan nu mulia jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba. Kedua ain eta al-izzat wal karamah mulia anu luar biasa. Tilu ba al-birr nuduhkeun kana bagus. 4 alif nuduhkeun kana ulpah aring layeut dedeut. Nyaah wa binun nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya. Masyaallah mantap. Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhirir ruh. Bulan Rajab pikeun ngabersihan awak zahir. Bulan Sya'ban pikeun ngabersihan qalbu hate. Bulan Ramadan jang ngabersihan ruh. Mun Rajabna diberesan zahirna, bulan Sya'ban diberesan qalbuna. Bulan Ramadan dirapihan ruhna, bulan puasa hiber, bulan Syawal hiber. Apak-apakan mis pokokna. Urang mah kedot jasa ieu teu bulan naon kieu bae. Teu pisan tertarikna kuno ku bulan-bulan unggul. Tah di bulan Sya'ban ieu aya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15, aya nu makekeun nisful akhir malam 16. Urang rata-rata makekeun nisful awal, jadi malam tanggal 15. Lamun urang nanggalkeun rawahna Salasa berarti Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin malam Salasa sakuari Minggu ta isuk Senin ta malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15 eta nisfuna malam Salasa. Sakali deui aki-aki mah osok malaweung. Ini ngajina osok culak-cileuk ka kutang. Kitu geus nini gitu. Engekeun ku ceuli ngajina. Ulah ngawuduk bae atuh. Jadi
malam tanggal 15 na Senin malam Kanjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Dah jelema anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 na malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake takarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, pake ibadah malam Salasa teh. Eta engke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub, waktu hate-hate nu sejen malalodar nya nama hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame malam nisfu Saban ku ibadah ka Gusti Allah, hatena bakal hirup, hatena bakal caang jasa pan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek soleh ge riweuh mobil paeh atuh mun kitu berkona paeh atuh musru. Urang boga pamajikan geulis paeh atuh embung urang nangkeupna ge. Embung kajen geulis sakumaha ge paeh lantaran. Nu paling repot urang kakarek ge kawin 2 bulan 3 bulan ieu paeh. Belum dongkrak antrik na paeh. Pamajikan kasep tinggal kasep, sugih tinggal sugih. Teu perlu kasep pokona menu penting etana teger. Paeh eta teu berarti. Saya lamun geus paeh mah bahaya, nu paling bahaya mah sebenarnya mah paeh hate. Paeh hate mah teu meunang neuleus sendal bagus. Lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu dideuleuna sendal mana ye nu ku aing disikat eta paeh hatena teh. Paeh teh nu kos kitu teh paeh teh. Atawa dedeuleuan bae mana irang dangora ieu. Paeh teh hatena teh. Paeh. Aya hiji urang Cikupat anu kitu teh. Paeh teh hatena. Ngajina nuluan rangda bae. Paeh teh hatena. Eta paeh hate teh hese. Geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui. Kamari maka karat kredit Nio kuari geus mulai neuk kredit Avanza. Paeh teh hatena. Paeh eta pas kitu. Coba ge geura paeh jana mun teu digencet di kuburanana. Ulah main-main. Tetap paeh hate teh pas kitu teh teu ngadenge ka aturan-aturan Gusti Allah. Paeh ngaranna hate. Kitahna ulah nonton TV. Wow, dijual nih itu. Beli deui nu gede atuh kuari. Modar tapi hate da kos. Paeh tapi hate. Ini jelas mah kula mah tuh keur ngahijing nu pararae we mah. Keur diriung-riung ku nu paeh mah. Ya unu teu boga TV jaka bae anu 5 nu penep TV teh. Jadi Pak kula mah kuari keur diriung-riung jeung nu modar bae. Paeh hate. Saya bayang hirup hate teh mah kumaha kitu masyaallah. Resep kana dunia paeh teh hate. Resep kana dunia teh paeh teh hate. Teu resep kana ibadah paeh tu kitu hate. Jalamun hirup hatena mah teu resepeun kana dunia teh resepna kanu nyieun dunia Allah Subhanahu wa taala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diingetna ta eta teh hirup hate. Urang mah boro-boro di luar salat di jero salat teu inget kata. Ka Gusti Allah na teu inget. Ngahayal urang keur salat eta jadi ngeunaheun nikmat ngahayal teh ngeunaheun jasa. Hiji kanikmatan bae geus pokona salat teh ngahayal. Masyaallah, nu leungit eta sok kapanggihna di jero salat. Eta pan ku bego-bego ada urang salat eta kos kitu. Paeh teh ngaranna hate. Tah, ieu aya obat ge kebenaran ieu obat ti Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
obat supaya ulah paeh hate teh ka dunia ulah pati resep ka maksiat ulah pati resep komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep kabelah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah teh hirup hate supaya ulah paeh hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun. Kajeun amin urang-urang. Antapkeun geus pokona. Urang mah urang nya namanya. Lamun nya nanyakeun dari mana tuh dalilnya? Nih, perep nih. Tahu nih perep. Cek amin teh emang perep apa? Ini. Kalau kena hidung lu nih. Nggak jawab lagi gitu amat cek amin teh. Siapa dijawab pakai dalil kita tetap baik kudu make perep siapa iya Muhammadiyah Persis PKS Bangsa Nugari tutup para rugu ambalaya kuari di urang tak sing hade milih guru sing hade milih babaturan milih rekan lantaran besi tepa teh lain kurap bae eta ismu amin rais tepa bahaya acak-acakan kiblat jadi ngidul gua lihat eta gara-gara tepa anta gos gitu Masya Allah segade kumaha kiai eta ngaramekeunana ulah hese-hese salat maghrib mantap salat maghrib salat awabin mantap salat awabin salat 20 rakaat mantap salat isya urang salat isya mantap salat isya ba'da isya tas ba'da isya salat 100 rakaat. Di beda salat mambo. Tilok burung. Ngap biasa. Aya deui nu salat ba'da isya terus datang ka subuh. Tama beuki abo tama. Ngan ulah teh kitu teh ulah. Kecuali jelema-jelema khusus nu dibere wirid ku guru najangnya na bae biasana ahli tariqah nu kos kitu aya salat khusus di malam nisfu Sya'ban jangnya na doang urang sakali deui ulah make salat kos kitu jumlahna bakalna minimal 100 rakaat munjeng bangsana deui sok diberjamaahkeun ahli suluk sok ngaberjamaahkeun jeung bangsana deui urang mah sakali diulah mun di lembur aya nu salat nisfu Sya'ban urang ulah milu ngan atuh urang itu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohnya ngan urang mah ulah minum sakali deui urang mah ulah kabeneran beneran emang embung diulah atuh geus pas jasa sama Masya Allah ulah ya. Lantaran eta mah khusus geus jang urang mah nujang umum ieu lain deui lantaran sanajan dibikeun secara umum ya urang mah moal kuat malam Salasa salat bareng 100 rakaat isukan rumah sakit umum pinuh kunaon ieu salat keur penting jadi ieu balukarna ieu teu bari galeumpang kabeh ditaku saja, ditaku Ki Uci. Waduh, sembarangan meta Ki Uci. Ini papisak. Aki-aki, geus pokona teu dari saleumpang wae geus pokona mah. Mantak ku Kangjeng Nabi diatur jang saha ieu salat, jang potongan mana. Hei bangsa potongan tukang nonton TV mah ulah we kajen kumaha ge geus. Ambalaya engke, ulu di mana, awak di mana. Lantaran itu sholat udah waktu husu mantap diulah khusus merena tajang kurang mau ulah sakali deui di lembur sanajan eta kiaina gede ustadna hebat udang-udangna ge segede bakul
nyana ngajakan salat nisfu Sa'ban ulah. Mun ditanya pan sia teu milu aing mah dilarang. Emang hukumna kumaha aing mah teu nyaho hukum. Teu nyaho bae cak kiai ulah-ulah bae geus. Cak kitu bae geus. Dasana jadi bejan hukum lagi atuh ngaji henteu naon henteu. Aca kitab di lockdown tilok tapi lah sakola sanawiyah. Bismillah nyaona naon. Oh kitu bae. Hartina ulah sambarangan yin salat mah lantaran salat mah kudu meunang ti Gusti Allah atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ciptaan salat ieu mah ti ba'dul arifin. Geus nurunkeunana ka ba'dul arifin deui teu meunang secara umum. Besi ieu mah aya nu ngainstruksikeun salat ulah lobat sedekah. Geus urang mah ulah ngin. Ulah hukum Nabi dah. Teu bagus. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Saur Abi Hurairah qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Malaman nisfu Sa'ban kaula kasumpingan malaikat Jibril. Masyaallah Kangjeng mah katatamuanana ku malaikat Jibril. Urang mah katatamuan teh ku calo. Katatamuan teh ku tukang adu koto. Main gaple. Tetamu urang mah nu kos kadar itu tetamu urang. Paling banter lurah. Camat. Emang eta katatamuan ku camat emang kumaha kitu teu bagus. Teu bagus. Sebab lain ahli ibadah, nya mah ahli SPPT. Teu bagus. Besi aya kiai, besi aya ustad, katatamuan ku bupati, katatamuan ku menteri, katatamuan ku camat jeung ku lurah bunga, eta rusak atena si kiai. Rusak pae eta atena. Sebab udah dipakah kahayang ku nya iwati kebanggaan jeung dunia. Ajur sama kiai kos gitu, tinggal lepekna doang. Teu bagus mun katatamuan ku bangsa wali. Emang aya atuh aya wali nikah. Mitoha berarti. Katatamuan ku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal. Katatamuan ku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah. Tah eta cek pandangan mata mahina tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa. Sahanu nyaho kiai eta bisa depaan zikirna, taqarrubna, deusna. Sahanu nyaho eta kokolot bisa nepaan tiisna. Urang katatamuan ku bupati mah hareudah. Katatamuan ku menteri hareudah, katatamuan ku gitu camat hareudah. Tiis teh eta kadeleuna doang, ngamplop jada 500, 1 juta, 2 juta. Dunia kene urusan. Komo mun teu ngamplop mah ngagereneng we sial teh camat. Datang ongko merek henteu goblok teh camat. Tungtungna mah ditajong beta camat di goblok-goblok. Sakali deui teu bagus hate urang put mun katatamuan ku lain ahli Allah, bunga teu bagus. Eta teh perlu dikoreksi teh kos kitu. Tah Kangjeng Nabi mah maleman nisfu Sa'ban katatamuanana ku malaikat Jibril alaihi. Masya Allah. Mudah-mudahan urang kabehan ge dicepetkeun ye ngan kula mah ulah wakah heulanan. Mudah-mudahan dicepetkeun katatamuan ku malakal maut. Kayak bakal terakhir orang bakal katatamuan ku malakal maut. Ingat deh teman. Malaikat pamungkas teman. Terus kumaha cenah kiai malaikat tergantung amal orang. Lamun amal orang bagus datang na kasep, mun anu kasep sing ade. Mun amal orang jore bangsa ngeridit nonton TV, bangsa hideung malaikat. Tak sing ade bisa anu hideung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malaikat sianya. Hah, hideung sia. Insyaallah. Tah katatamuan ku malaikat Jibril alaihi
cek malaikat Jibril, ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmat. Ye, ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat ku Gusti Allah dibukakeun. Masyaallah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia, 290 jaga jang di akhirat. Hiji bae oge kuari indung nyaah ka anak, anaknya ah ka indung, luhur atasan nyaah ka bawahan, bawahan nyaah ka atasan. Sanajan kuari mah ieu luluhur teu nyaahan ka rakyat, jabuktina jalan teu dibangun-bangun. Aya bae meureun karunya mah saeutik nyana ka pamajikan mah meureun karunya, ka anak nama karunya, sanajan ka rakyat nama teu karunya. Bagi-bagi bae meureun nyana mah. Dan seukur saceuril meureun boga karunya. Tah ieu teh hiji teh luar biasa, mau bae teu daek ngadahar anak. Mau sakitu galakna anakna teu didahar. Tapi pejabat kuari nyepakan rakyat. Nyaahna geus eueuh. Tapi di dunia masih kene karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung kanya hiji masih kene kurang teh oper-operannya ti Gusti Allah. Omong ke di akhirat mah 290. Oh, nu mantap bangsa anu sok ngredit ke ka sorga. Sorga punya ahna Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillahirabbil sanajan ngredit tetap punya ahna Allah 290 atuh teh kira-kira. Ngan dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu dong padu tah mah. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang cenah sia mah. Seret adi diangkat deui. Ya geheng mah geheng sih. Ya Allah. Tah malam ieu teh maleman dibukakeun lawang langit. Lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Fagum wa sholli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Udang salat angkatkeun sirah jeung leungeun, dua leungeun. Munajat ka Gusti, menta. Harita Kanjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagol. Bagol tu cek Kanjeng Nabi ya Jibril, ma hadhihi lailah. Ai kitu malam naon ieu? Gola cek Kanjeng Nabi. Hadhihi lailatun yuftahu fiha salatu mi'ati babin minar rahmah. Malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat. Namantak Allah malaman nisfu Sya'ban, malaman nisfu Sya'ban fa yaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura ka sakabeh cilebet anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik, berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya nu diistisna illa man kana sahiran, kecuali sanajan nya teu musyrik jadi tukang sihir eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atawa nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobat can miceun sihirna teu ditarima. Teu dihampura. Au kahinan atawa dukun, tukang taroh, tukang bade. Nah ieu malam nisfu Saban temiceun karena ilmu tarohna, ilmu badena eta teu dihampura ku Gusti Allah. Al musahinan nu teu dihampura di malaman nisfu Saban, sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teu dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunek teu bebasan hatena. Mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah, yakni teu dihampura malaman nisfu Saban. Keur majena gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu dibere. Saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah musyrun ala zina
atawa tukang zina malam nisfu saban can ninggalkeun zina nah, tetep baiknya nama si keneh ngalakukeun zina yakni can tobat can nyabut can ikhlas tina maksiatna ta eta malam nisfu saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah akil riba ieu siga lain lalawara lain lalawara Allah ngampura di malam nisfu saban nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik urang mah teu musyrik ngan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba ya le teu ngagunakeun duit riba teu ngalaksanakeun riba teu nyakian riba teu ngalaksanakeun kredit ta eta teu ngalaksanakeun bang nah ieu meunang pangampura nu make duit bang teu tobat malam nisfu saban nu ngridit teu tobat malam nisfu saban teu beunang magfirah jeung rahmat Allah nutup magfirah Allah jeung rahmat eta ku benci-bencina Allah ku greget-gregetna kanu tadi dicaritakeun tukang sihir tukang tara Allah gregeteun jasa jelema nu ngunek Allah gregeteun jasa anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheureun pisan termasuk anu terus-terusan zina ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheureun pisan hingga digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang geus cenah itu mah kiai di itu aja nu ngredit kiai tinggal kiai dan neraka ge lain yang sata jang kiai malah nya namun ngajakan nyana pamimpinna pokoknya tidak terkecuali akil riba au akal walidain atawa nu keheu ka indung bapa nu nyarekan indung bapa anu teu hade jeung indung bapana malaman nisfu saban jana can tobat can minta pangampura ka indung bapana teu meunang magfirah jeung rahmat Allah insyaallah mana deui wanamam tukang adu domba zulwajhain ngabogaan dua beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu beungeut nu jang ka dieu mah nu kieu beungeut nu jang menghadap ka atasan mah nu ieu beungeut jang menghadap ka bawahan mah nu ieu biasana ahli partai zulwajhain teh kos kieu ieu bangsa kiai-kiai Golkar bangsa zulwajhain nu kaya komo pamimpin nama wah cenah ulah Golkar bae meureun nu sajenna sawaun saruha kabeh ge kos kitu masyaallah alqati arrahmi atawa nu megatkeun rahmi ka inden kituna mumbung wauh jeung lanceuk mumbung wauh jeung adi lantaran boga masalah mumbung wauh jeung mamang mumbung wauh jeung uwa nyana embung wau aing datang moal didatangan teu hayang mere moal dibere teu hayang aing mah putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah Allah keheureun pisan ka jelema nu megatkeun rahmi fa inna haula'i la yunfaru lahum ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masya Allah, lain lalagaan tete akilah riba hampir kabeh kuari magas kuku perusahaan gede pabrik misalnya CP misalnya PT ieu perusahaan wawarungan geus make duit riba rentet boro eta teu puguh teu karuh urang meuli kendaraan ge ngredit sarua bae ulah main-main orang mumpung masih hidup kene umur penyaho buah isuk buah pagetok ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih mentang-mentang orang ngarumpak aturan Gusti Allah sahanunya ho can anggeus kreditan paeh naudzubillah summa naudzubillah min dan ngeri luar biasa bagi jelema anu selalu dumadeus ka Gusti Allah sieun bisi aya dosa-dosa kredit lain masalah leutik gede tapi kos kitu
lain masalah maksiat leutik nu ku urang geus teu dianggap teh. Maksiat nu lain lalagaan sebab tama aya nas Al-Qur'an. Nas tama lantaran ribana menyolok anu luar biasa. Ku urang ku ari geus teu dianggap teh. Nu minum arak mah ku urang teh di ulah luar biasa anak minum arak bagus tage orenganan bapakna ngadahar duit bang atuh sarua bah ngerebek kabehan. Nah ieu kurang coba hate urang supaya hirup malam nisfu Sa'ban urang taqarrub ka Gusti Allah abeh mata hate urang dibere hirup sehingga urang bisa ningali kana jalan-jalan siratal mustaqim nu lurus. Ya Allah. Tuh kitu nya sing hade malah dina kitab Is'adur Rafiq ma aya wa warada hadhihi lailata bismi min Sa'ban. Tu tadi geus kawarid oge dina malam nisfu Sa'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi su'uri bani kalbi. Allah di malam nisfu Sa'ban. Wah. Triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Utaqo atikun utaqo. Aya ribuan, jutaan, triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Keluar. Cek Allah ka malaikat keluarkan merdekakeun geus ulah dina neraka bae. Bi adadi syuuri bani kalbin pohara luar biasa. Cuman Allah tenele di malam nisfu Sa'ban teh tetep bae dikanarakakeun tama saha la yanzurullahu biha ila musyrikin hiji jelema musyrik malam nisfu Sa'ban sakitu agungna tetep nya nama dikerebekeun. Dua wala ila musyahid jelema anu ngunek eta ge sarua bae teu dicabut dina neraka. Wala ila qati rahmin jeung nu megatkeun rahmi komo datang ka indung bapa. Tambahna aya deui wala ila musabbil izari jeung jelema nu ngagusur-gusur sampingna jubahna calanana datang ka ngangsar ka taneuh ta eta ge teu dihampura ku Gusti Allah malam nisfu Sa'ban masih anger keneh. Urang make samping, make jubah, make calana kudu luhureun mata kaki, luhureun mumuncangan. Tah, liluhureun tah. Cara PKS gitu tah. Ngan PKS mah luhur teuing nya nama sabitis. Tuh kitu nya wala ila akil la liwalidayhi jelema anu teu ade jeung indung bapa. Wala ila mudbini khamrin ngalanggengkeun minum arak teu meunang pangampura Allah Subhanahu wa taala. Ramekeun malam nisfu Sa'ban kumaha atuh Kiai? Geus bae urang mah diatur ku ba'dul arifin malam nisfu Sa'ban ba'da magrib ulah ngomong deui. Terus ba'da magrib maca Yasin 3 balik. Yasin pertama coba yang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu no maca Yasin katilu minta umur panjang ka Gusti jang nambahan amal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cekak kita Kiai kula maca teu bisa maca Yasin teh coba heula jana iko hese tang ngejah teh hese nyambung-nyambungkeun ana hese. Itu bisa kula maca Quran maca Yasin kudu kumaha tah? Aya mun teu bisa maca Yasin maca kulhu 210. Etik ka maca. Bismillahirrahmanirrahim. Asana aki-aki mah 210 ge olah bahasana mah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad 210 macana. Geus batur baca Yasin nyadang ge bareng diuk di dinya tapi nya nama maca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad macana 210.
kayak ngadoa bareng jeung pamimpinna ke maca deui ke bareng kieu je kula mah kulhu ge patek trok bae sia memang ngeuka beuki meureun ini patek trok bae cenah kieu maca kulhu ge lamun patek trok bae maca kulhu istighfar bae macana 10.000 10.000 ya Allah ya Rabbi. Istighfar masa itu astagfirullahalazim astagfirullahalazim hayang rada panjang eta astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaihi astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaihi 10.000 kieu cangkel meureun teh mah emang sia mah kitu kajen kumaha ge hayang ulah ibadah tapi ka sorga kabadek wae kajen kumaha kabadek. Nah, anu paling sederhana maghrib, isya, subuh, malam nisfu Sa'ban berjamaah ngadulah kurang ti 40-an. Maghrib berjamaah 40-an, isya berjamaah 40-an, subuh berjamaah 40-an. Eta bae nu ringan mah tah. Kalau orang maghrib aja isya rada bisa subuh ya berat ya subuh doang ya masya Allah eta geus deui leuwih ringan cenah yai nu leuwih ringan teh eta tampiling sia mah poe eueuh deui geus atuh leuwih kurang teh eta mah teu ngaramekeun malam nisfu atuh ngaranna teh mah biasa-biasa bae malam nisfu Sa'ban kajon teh kumaha ulah aya anu nyetel TV besi urang kena bebendu Allah geus bae pareuman geus TV di dinya mah anak ceurik tanaon geus sabodot teh sia mah emang osok anak bayi nu anak cenah aya buku sia sok pakata gedan anak bae anak eta geus malam nisfu Sa'ban pareuman rek ulah aya anu kubaku mah geus ieu mah pokona mah maca maghrib berjamaah yasin atawa nu teu bisa maca qul 210 atau istighfar 10.000 terus sapenting 10.000 sakedeung istighfar astagfirullahalazim sakedeung 10.000 teh eta nu mantak ngarasa can pernah eta jelema tah can pernah lamun geus pernah mah lah 10.000 mah sakedeung jasa astagfirullahalazim komo lamun ditujukeun mah ku arieu 1000 ka mata astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim Gusti mata abdi ieu besi dula deuleu lain besi deui ngomong sangka kuari geus loba jasa dosa meurna abdi dek istighfaran 1000 ya malam nisfu Sa'ban keceuli Gusti ceuli abdi dedengian besi lain besi deui jaipongan melulu ya diceuli teh oh masyaallah keur ngorana tah nang ning nong ampura Gusti malam nisfu Sa'ban ya 1000 kaceuli ka irung Gusti aya ambon lain ambon pipi batur disedot astagfirullahalazim eta istighfaran 1000 irung terus sungut geus puguh sungut mangeus geus loba jasa tah mangeus gibah teh jeung sajabana sungut 1000 kemudian beuteung 1000 terus dubur 1000 kubul 1000 suku 1000 leungeun 1000 kemudian atuh ayeuna mah gol teh 1000 geus bakalna 9.000 tah tinggal 1000 deui jangru 10.000 kabeh tuh geus dihitungan ku urang 1000 sakedeung teh istighfar ka sakedeung coba ge laksanakeun ge tah isa coba aing utur kiai teh geus sakedeung sila teh menang 1000 teh pegel ja masyaallah gitulah malam nisfu Sa'ban ramekeun ulah obrol naon isin Allah keur mukakeun pintu magfirah jeung rahmat urang masih keneh encan deukeut keneh bae jeung Allah sakitu keur diumbar ku Gusti Allah magfirah teh keur disebar urang masih keneh encan beuki keneh rugi amat masyaallah iyalah malam Salasa urang babarengan ngalaksanakeun ngaramekeun malam nisfu nu bagus cek almarhum Abah Kulama malam nisfu Sa'ban ulah sare mantak eta dibere wiridanana khusus mas 100 rakaat
eta nu khususna atau orang istighfar 10.000 atau orang zikir geus ulah bae ulah sare bae geus tah malam nisfu Sa'ban beusi ngantuk siapkeun ku urang balak bener tah mah tolol atuh ngaran beuh atuh mah make kos kitu mah 2 poe ge bal peuting ge atuh kuat piceun kos kada itu tah siapkeun tasbih atau Al-Qur'an atau maca sholawat malam nisfu Sa'ban komo nu geus kolot mah beusi teu kapanggih deui jeung nisfu Sa'ban ieu jaloba jasa panyakit ieu cing manis geus aya kemudian asam urat geus aya ieu puyeng geus aya ieu asana ieu mah asana moal kabawa teu kapanggih deui je lah jeung malam nisfu Sa'ban geus gunakeun malam nisfu Sa'ban rame-ramekeun ulah sare sugan bae puyeng subuh beak nah sekali deui urang ramekeun ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala maca yasina dek berjamaah di masjid di mushola di majelis taklim mangga dek sorangan bae di imah dek jeung keluarga bae mangga dek di masjid sorangan mushola mangga silahkan dek di mana bae nu kira-kira leuwih khusyuk leuwih mantap ibadah ka Gusti Allah di mana perasaan urang depan aya 2 malaikat disebutna malaikat hafadzah dikatuhu aya dikenca aya ke asal magrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip aya sip 2 nya ge sarua oh malaikat peuting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peuting ta eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat ta eta malaikat pencatat teh mual pisah-pisah jeung urang kecuali 3 hiji ketika urang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna hangru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetap aya di urang nomor kedua ketika goid ketika urang ngising malaikat embungeun ceuk aing mumpung ka tempat bau-bau kos kitu malaikat lain parantira tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar lamun urang geus beres ngising na karak nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan ketika orang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu embung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu mah wah beres eta malaikat bungeun nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet ta ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun bung jakeun aing meneuleuh-neuleuh kos kitu tah teu hayang kontak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyanakeun nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratu wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah eugeg dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas leutik
tas detiknya aya 2 kemudian tas paspor di dia hiji bebelian segala kapal segala naon rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dia aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia bae di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna puguh aya ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya kene ditunda sia yang dipangbawakeun teu bisa tak eta keur carita babawaan bae kos kitu nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditembleukeun ka urang dosa urang ditembleukeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung karena dosa nu sejen teu bisa kusorangan bae eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim urang puasa urang salat urang zakat urang haji tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur nah yang ke di akhirat di sidang begitu di sidang teh salat urang bagus zakat urang bagus segala rupa urang bagus jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang nyaga caprak dari pun batur datang ke batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zalim ngaranna eta kan zalim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah eta zalim ngaranna urang mah puasa urang na salat urang na zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus joh aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian ku nyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai ku nyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang carana golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawaran hai siap pokona mah tanah abdi ayo hitung jadi kumaha perhitungkeun kumaha miskin aya kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu geus kieu kudu kuat teh ya kahadeannya nah kadiekeun salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim kanu teh sahektar makan ipan kali 5 juta pan semeterna beuh poha jasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta bae heulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleuh keur kanyana kabagusan gajaran kakak cokot ka adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi da bikeun kanyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana yes tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae ngeukeun ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulu mentek ngeunaheun urang mah lamun ka situ aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae
laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna. Polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus ngomong. Ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sapira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus. Beres geus bae tuh ngenanangkeun pikiran bae geus dah geus sama kuang ge bae di akhirat. Nah, engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana? Poswan saya hilang jam 3 tidak ada. Emang jam 3, jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh. Si emang nonton main bola. Jam 3. Beureun pamalingana milu jeung kula main bola eta cak. Jeung kumaha ge milu nonton. Ya, poswan hendak lompat ke mana? Ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu. Ayat catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana. Moh eta kan nyelesaikeun hiji ge angel. Lantaran nu dipaling nu dipaling motorna, nu dipaling mobilna, anu dipaling taneuhna. Wa anu dianiaya pare eta hiji bae ge angel. Da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakieu. Masyaallah neuk teu kebal kumaha. Lila jasa orang geus kakejet bae geugeuran maksudna deuk neraka lah pokona nu penting ieu geugeuran ya puguh ka neraka leuwih panas tah eta ayo geura tilet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci T-nya ngomong tah ieu curug saya yang motrek aduh geus deui aku cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorongna atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wa beh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah. Nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ke pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah bakal ngabejer beaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh panon pe ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya siapa pas ini kunaon urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cak malaikat pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kula macak malaikat kon teu pasti henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awinita Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun salah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang mata urang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalep aja kana si Rudin kemah tenang amat tenang kolot-kolot tenang
dek naon tuh di pasirikeun itu batur keur pasini ulah menungguan lawang sorga dibuka wah aki-aki sombong sih aja tuh kuari mah sombong ya wayahna cek senang kuari mah sombong ge cek jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe sih maki gawe naon teh mah ka Allah pangeran Allah kuari nu bogana Allah anu ngetaratur ke segala rupa Allah sagedeung deui ieu deuk bawa ka sorga ku Allah aduh aing hanjaka teu kosia we ki kuari si hanjaka da heula si aing hayang ngabonceng Gusti teu dibawa pan kuari kakara kerasa Gusti ya engke bakal yang jadi aki-aki anu nurut teh anu jumana isuk bae jumana 11:30 tapi 11:30 ge lumayan kene sih endog-endog bae meunang wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadimma wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu allazi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi pemimpin di muka bumi raja-raja di muka bumi nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah teh nang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah mentak bahasa nage Kangjeng Nabi Daud ya Daud inna ja'alnakum khalifah hei Daud kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah pemimpin dunia pemimpin negara jadi sarua alladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae negara nek dikacrutkeun nek dicilakakeun Allah mimpin ka eta nagara nyadiakeun pemimpinna anu zalim Allah dek gabereskeun eta nagara statistikna misalna penataanana dan lain sebagainya Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus anu pas jadi pemimpin jadi geus dipersiapkeun ku Allah ulah tinggal ngalaksanakeun bae seperti orang pemilihan Banten kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram malah didobat pan ku kiai-kiai keneh adu argumentasi eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim kos itu pan kos kitu teh kajen tinggi halangan ku kumaha moal bisa dalil tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awewe endahan kiai ngajakan ka awewe atuh geus kitu we eta Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup ngaranna eta lain Banten bersinar Banten redup kuari mah lain redup teh gua ledeg ieu mah kuari mah Banten gludug geus lah geus redup deui wah beh kuari mah ngararingkuk tuh tinggal kipu deui be empot-empotana aing kapanggil tamual tenang pun moal pun kalem aduh Masya Allah lainnya nabae loba tuh kan yes eta asal ku Allah dek dijadikan pemimpin kacak Kangjeng Nabi ke kos gitu di mana Allah untuk menghendaki satu negara bagus Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus ketika Allah menghendaki negara itu kacrut Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae geus ka dieu bae belokna eta teh nang Allah lain menang urang siganang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikat nama menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngara wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang urang mun nyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika tolol amat goblok amat atuh ta Amerika
lantaran kekayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana di bawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu yeuh kanu lurus uang teh Amerika tetep bae ketika pemilihan anak hese bae berarti Allah ndeuk ngajadikeun negara urang ambruk tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan iyalah bahasa ahli filsafat. Artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat terserah rakyat dek milih ke mana dek dibenerkeun negara dek henteu berbagai argumentasi jeung hujah adu argumentasi tapi awas sing hade dek ka mana arahna dek ka mana arahna sing hade nah ieu negara urang ieu teh perlu pemimpin Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh Allah nu ngajadikeun khalifah. Apakah Prabowo nu bakal jadi? Apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi? Apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi? Teu jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama. Sanu nyaho ke aya jurig muncul. Oh, bae aya calingan. Teu jaho urang. Urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo, dalilna loba. Urang anu milih Jokowi, pro Jokowi, dalilna loba. Hese kos gitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentingan hana semet beteng doang nyana teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beteng aing jembluk beres jembluk bahasa Cina teh jembluk penting beteng aing jembluk nyana mah sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negara nyana henteu nyana mah urang dek nuturkeun kos kitu silakan ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteuna nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna lantaran boga kepentingan masing-masing geus dibere acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan kuari bae gitu ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu pan eta teh meureunana boga kepentingan henteu saluluhuna didukung kitu henteu NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajen kukumaha ge aya kepentingan kajen kukumaha ge jadi berarti kahijab anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab tai kepentingan iyalah anu ku urang dek dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun dek ibadah carita mun dek ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah cilaka eta teh nu hese ge nemandak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare coli geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir haha istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil nu hese kumaha Tuan nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sapeda hayang motor tina motor hayang mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu indah ge urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hayang personal hayang tadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun
urang bakal ninggalkeun dah imaknya ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna panah masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang udag-udag adu bako pikiran urang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dinya tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kunaon sia ngaji istirahat loba tah mah kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore nanti aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu ih mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubub ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awa iktea okos kitu non ngaranna okos belantara teh urang leumpang ninggalkeun belantara srut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyueun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus ka dinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal deuk ka restoran mana tinggal deuk ka hotel mana tinggal reup deuk hiburan nu mana tinggal daek sebabnya nalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga woi pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta jenama overdosis eta overload aduh kabeh kadeulean ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol da katabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadeuleum tolol tah pancen we eta da satu kebanggaan turun teh jeung presiden eta dunia tah mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah Masya Allah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah Masya Allah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah
batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibarat kumaha Gusti betul ngalengka bae itu tah didekeutkeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babarias ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deket jasa dibere ilmu toy geus datang ke Mekah akuarium mah deui Jakarta hayang balik ka Indonesia neuk naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapakala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem dekeutkeun teh leka tet datang perlu mobil geus teu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim ini sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri ka lain bagian di aing aya di aing ge keneh teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah jurig beureung gajeun kukumaha ge janyana kadang aya kadang eueuh wah makajan kuku mah ge aya mbah jambrongan ieu mah cenah mah ayo geus deket jeung Allah mah ngeunaheun jas masyaallah karim lamun tuan Syekh Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh Gusti Maha sagala-galana ya Allah tinggal urang kadeketkeun Allah deketkeun Allah miceunnan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tah kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur sia ka ditu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus karasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun pinu kitu karakpol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat di dokes gitu lamun urang geus bisa ka istirahat berutan Tuan Syekh Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuna naon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja khalifu badukum badon fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din diluhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah mere kos kitu teh horenganan
liyabluwakum fima atakum. Maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh. Ieu teh liyabluwakum maksudna dek dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna. Di dieu maksiat apa tuh? Zaid tadi nama susah. Agar susah manehna terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji, aktif sholat bahkan jeung rawatib-rawatibna. Penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia. Bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu, terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana. Eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyanangan sakadar kapas